Allahumma ya rafi'ad darajat Allahumma ya rafi'ad darajat Allah. Minggu kemarin mah urang aya Syekh Aziz di Amerika California lain jelema sambaraga eta masyaallah keur ngobrol nyaritakeun abah abahna aya ceurignya masyaallah kadeuleu nya ceurig beres geus ditanya ku kula hadir nyaho begitu diajak ziarah ka Pulau Cangkir jeung ngararas aya foto abah di dieu kunyana dikiki ini yang kemarin hadir di Cilongok atuh emang ieu orang Cilongok cek kula ya Allah ya nama bisa nempo ka arwah Gusti aku gitulah ahli thariqah nu geus jadi Naqsyabandiyah nyana selalu dipantau ku guruna ka mana bae guruna terus memantau nyahoan guruna bahkan begitu nyana aya di dieu guruna terus ngobrol dipoto ana dideleukeun ka kula sekitar umur 95 tahun nyana guruna hayang ka dieu ku sekolot janggotan coba di dia loba nu janggotan mah ngan beda tuh janggotan tah eta masyaallah zarah ka ditu ka luar batang hordengna ngageser tek 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 Habib Lutfi Syekh Zaid jeung nyana ngageser cek Habib Lutfi aduh Habib Sahibul Maqbarah Abdurrahman cinta senengeun ka Syekh Aziz Masya Allah jadi merenya nama jeung para arwah teh ngobrol kos Haji Pendi jeung kuntilanak itu sama akom itu mama makom lah itu ieu mah ieu atuh mantak diangkat nyana pernah diangkat jadi panglima setan alhamdulillah geus resmi nya panglima setan kanyawanana mun aya bangunan gitu bangunan 2 tingkat atau 3 tingkat teu dieusi kan ngeusiana setan teh bangunan makos kitu teh rohna imah adalah penghuni ketika eueuh diganti tah khusus setan aya Haji Pendi kan ya tek setan kabeh nyingkir cek setan kenapa ada panglima keur kieu nyana marah ka kula diangkat kitu marah kiai sembarangan bae jaga marah ka kula apa masalah kula seuri bae kula seuri sebab kula ge nang informasi enti kapten setan kula seuri masalah nyana can pahameun bae marah pas aya awewe si mbak dicetrek udah trek sweet toel nah panglima setan nya di imam main remote TV eta kerja di panglima setan banyak bangku mah gitu tuh aja ngaku nya atuh ikut imam teh aya piagam nang geus penghargaan urang tes kabehan lainnya nama jadi panglima setan anu kuduna mah tauhid kapan anu gulak-gilak di jero hate urang teh anu kuduna mah syariat tu gulak-gilak di jero hate urang teh anu ngamaenkeun urang teh kuduna mah tauhid syariat tetapi urang teh kapan dipaenkeun teh ku nafsu ai nafsu kendaraan setan berarti urang teh panglima setan mejeuna aya nu leuwih dahsyat tibatannya jadi dia Haji Pendi aya lamun Haji Pendi diangkat panglima aya rajana di dia saha cenah ge alah loba lah pokona mah ulah kaget Haji Pendi tedep Haji Pendi mah rada bawahan saya teh aya rajana di dia raja setan di dia aya mana lah pokona mah engke cenah hayang nyaho belah hareup apa kanan apa kiri belah kiri kabeh deukeut apa jauh ngarendeng
keur carita urang kabehan teh ya jadi panglima setan sebab ngahayu-hayu ka hayang setan. Urang disebut panglima setan mah embung ai kalakuan horengan urang. Atuh Ki Haji mending tilok maca Quran osok nge-SMS ka jahe emang lain setan. Aya bae papanjikana. Saya tak lah lain sasaha jurig punya lah jurig. Aduh Gusti Allah mantap ieu pencucian otak ieu kuari di dieu teh. Oh aing horenganan jadi kepala setan, panglima setan, raja setan. Ngaku kuari jah. Mun can dijabarkeun teh rek ngaku. Teh ngaku barang geus dijabarkeun jah horenganan. Itu mantap kula teh asa-asa ngomong jeger-jeger bae. Emang kurang kula jelema ieu setan da masalah. Sapira ngomong jeung setan atuh. Lah murunan kiai ge setan atuh kitulah meureun. Terus sesama setan jangan saling mendahului lah. Aduh Gusti Allah mudah-mudahan urang disalametkeun tina godaan setan nu mantak urang ngaji ge supaya urang jauh ti setan. Aya nu kieu kiai pancena kula maca Quran bae tapi tuyul lasu. Cenah tuyul embungeun ka Quran mah tuh siana akur jeung tuyul pat atuh maca Qur'ana karena Allah apa lain heuh nya atuh asal teu karena Allah berarti eta setan kitu bae sih ulah hees kos kori eta teh ngumpat tapi karena Allah masalah bisa cara kan bisa da ieu keur carita baheula di alam arwah dikaluarkeun seluruh roh mimiti roh nu pertama teh begitu keluar ini adalah ahli sorga geus wa bi amali ahli jannah ya'malun kaluarkeun deui ku Gusti Allah diusap tonggong Kangjeng Nabi Adam tak kalah luar kabeh ieu mah pinaraka naudzubillah min zalik masyaallah wa bi amali ahli nar ya'malun Allah karim jadi geus jelas anu pisorgaeun geus ditarget ku Allah sekian triliun anu ahli neraka sekian geus moal pahili moal dasar tiba heulana neraka bae dasar tiba heulana surga bae geus moal pahili Allah karim enta klarisi kaju kumaha tuh teu kumaha bedana urang bisa kuari ningali lamun salila hirup danyana goreng we komo eta mah geus kafir mah geus jelas kafir segala munafik musyrik geus jelas derek iman iman ya teh salat embung teh puasa embung teh zakat embung teh haji embung iman mah iman ge neraka kene ngan aya pupurieun aya imah deres tapi lamun nu bagus pisorgaeun asli mah diajak maksiat embung panakol tongtorong geus diceklan we ku nya oh wes naon tongtorong aing mah sagadeng deui 10 menit deui 10 menit boy hebat jasa hebat pisorgaeun berarti tongtorong beres nongkrong balik pareng dibayar tamanya nama asal waktu nabeh dibayar sholat henteu betul beres teu beres sama orang Cikupat teu beres eta mah deres nongkrong azan aya nu azan gitu aja azan sarua Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar beres datang kagus la ilaha illallah Allahumma rabb hadina wa nyana dula balik kita buatin tolol dah sebuatin jadi berarti kan eta mah ngaranna kos kitu mah lamun di terminal mah naon Bandung ayo Bandung pinuh hatinya batu milu cala terminal artinya geus sarua cara salat masyaallah kumaha cenah kieu teh cara salat kos itu neraka semua bae aduh ya arwah darurun tek diasupkeun deui ku Gusti Allah plak
tinggal ke hiji-hiji melalui zuriat Kanjeng Nabi Adam tak datang ke ayeuna. Selama aya keneh arwah nu baheula encan anggeus moal ka kiamat ke geus anggeus karena kiamat. Masyaallah. Huru-hara geus diayakeun kabeh. Nabi anu pertama ke umat takos kieu ke datang deui Nabi umat takos kieu ke Nabi terakhir ke Kanjeng Nabi Isa umat takos kieu terakhir Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baheula urang kabehan arwah geus ngaku di payunan Gusti. Cek Allah alastu bi rabbikum. Qalu bala syahidna. Nu mantak Gusti Allah teh nyaksikeun heula kana katauhidan supaya engke nyana di akhirat teh ulah ngarasula hiji Allah yaqulu ulah ngaromong nyana yaumal kiamat dijaga pae kiamat ketika dihisab teh ulah ngomong inna kunna an hadza ghafilin Gusti ieu teh neraka teh jang saha cak malaikat jang sia nah atuh ajmaka di kana nerakakeun Gusti apaan sia teh iman ka aing apaan Gusti abdi teh poho sehingga abdi teh nyaho kana tauhid apaan aing geus kirim Rasul abdi teh zamanna jeung Rasul teh kapan jauh Gusti Rasul mah baheula tahun genep ratusan Hijriyah tahun genep ratusan Masehi aya abdi mah ayana tahun 2000 tahun 2015 jauh kan Nabi pan aya Ki Pudoli ayo sia kadenge Gus Ki Pudoli jauh Gus pan aya di TV kecepot ayo sia mana kecepot dah ayo tuh datang ke cepot sia dakwah lain wallahu alam. Ya sewa terserah jana geus ka ditu. Ngan aya tanda-tanda unggal lembur mantak diayakeun utusan eta. Ustad anu eta utusan. Endeu kumaha ngahelakna. Cenah abdi mah di kota baheula aya kiai sejuta umat. Deuh, kurang kumaha sih ayo. Mantak di kota ge diaya-ayakeun ku Allah supaya engke ieu kafir-kafir teh ulah ngomong inna kunna an hadza ghafilin kami mah Gusti ieu nu mantap teh iman teh poho sehingga kami teu nauhid ketak ulah datang ka dinya nu mantap baheula di alam arwah ditanya heula alastu bi rabbikum qalu bala syahid nomor kedua yaqulu innama asyraka abauna min qabl jaga di akhirat begitu dihisab teh kapirin teh kapan geus digrupkeun teh nama geus bakal didorong make seuneu ka neraka tidinya ngaromong Gusti abdi kunaon nu mantak di ka neraka teu nauhidkeun nu mantak abdi teu nauhidkeun kan abdi manuturkeun bapa moyang abdi ja bapa moyang abdi ge bapa abdi ka gereja bapa abdi ka gereja bapa kolot abdi ka gereja anu ka gereja apan bapa moyang abdi teh ka kelenteng bapa moyang abdi ka kelenteng abdi panuturkeun Gusti jameureunanan bapa-bapa abdi jeung emak-emak abdi uyut-uyut abdi anu ka gereja bapa moyang abdi anu ka kelenteng tah Gusti pan wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim abdi masa kadar anak cucu sabada bapa-bapa masa si abdi kudu dikanarakakeun apa tuhlikuna bima fa'alal mubtilun apakah Gusti bakal nyiksa kalau pagawean bapak-bapak moyang abdi anu saralah tah bapak atau nu kudu disiksa abdi mah teu kudu disiksa ya abdi mah dutukeun bapak ku embung-embungna ka neraka ka bapak ge nyana ngeuseuh-ngeuseuhkeun teu kumaha coba masyaallah kan ya Allah ya Rabb teu kumaha coba
kudu bae abdi disiksa Gusti dibelem ka neraka pan abdi masa kadar nuturkeun bapa nuturkeun emak beda bapak abdi ka Katolik abdi ka gereja bapak abdi teh Kristen abdi ka gereja bapak abdi teh Protestan abdi ka gereja atuh udah disiksa bapak abdi bae abdi bae ulah disiksa Gusti masa atuh abdi teh jahona naon supaya ulah ngomong kos gitu jaga di akhirat ku Gusti Allah dikaluarkeun heula eta arwah tak ditanya astu birabbikum pan geus kajawab qalu bala syahid anta rabbuna syahidna ayo sia nuturkeun bapa moyang sia sehingga sia mung dikanarakakeun cuci tangan sia mung nuturkeun bapa moyang sia ngesekeun bapa moyang sia dek yeun hujah seperti gitu tidak bisa pan Gusti kunaon pan sia geus maca syahadat baheula di alam arwah ku aing waktu ditanya pan sia geus ngaku qul syahid bala syahid sia geus ngaku Gusti abdi teh pan pohon eta mah jadi alam arwah abdi mapan kuari di alam dunia geningan pan pohoan pan aya nanya aing pan abdi mah jauh ka nabi wa tadzkiru bihi ala lisani sahibil mu'jizah qaimun maqama dzikrihi fin nufus ngelingan kana katauhidan melalui lisan kangjeng nabi terakhir nabi kangjeng Nabi Muhammad dilanjutkan ku para wali-wali Allah dilanjutkan ku para solihin dilanjutkan ku para ulama sangkilang kuari ulama jarore ge ngomong nama Allah bae sanajan nyana di Golkar tetep Allah sanajan nyana PDI Allah bae sanajan nyana di organisasi ilu teu bararuh tetep bae Allah kadenge Gusia di koran aya nu nyaritakeun tentang agama Islam di majalah aya tentang agama Islam aya rasul nyaritakeun tentang Allah teh pangeran anu asli khaliqus samawati wal ard di televisi ambalaya adapun nyana bener jeung teu bener na maca Allah eta mah ku aing diseuseheula di neraka tapi sia kan ngadenge teh sia kiai anu zaman sia muhun ngadenge nyana sok ceramah sok di mana Muludan di mana Muludana deket material abdi sia ngadengekeun pak pada teh sia kadenge jadi sia iman henteu malaikat seret mana kiai anu sok nyaritakeun Muludan da iya cuk sia nyaritakeun Gusti Allah nyaritakeun Nabi Muhammad benar sia nyaritakeun ala kangjeng Nabi Muhammad benar sia nurutan kangjeng Nabi teu henteu malaikat coba banyoan di neraka jahanam banyoan kabatur bisa Muhammad wah ala kangjeng Nabi mah di mana-mana mapah jana mah tungkul Aisyah hampura Gusti sok tangga kangjeng Nabi mah akhlakna di mana dahar teh nya mah make yamin laisa bisyimal sebab syimal mah yadu setan Aisyah sakapeung make kenca kangjeng Nabi mah tilok make lepis Aisyah amere bupati semua lepis sia hayo sia ta malaikat ulah kebal teh banyoan bae make cai nupang panasna di banyoan ya kumaha tadi banyoan ya melepuh sih maju dagingnya kalah luar biasa tinggal tulang doang kumaha panas wallahu alam banyak kena ka sia teh coba si eta aya jadi teh tuh ieu gereja ya Allah ibakeun heulanan tah kafir munafik musik anu nyana dek berhujah di hareupeun Allah Gusti ja abdi mah poho teu bisa kitu Gusti
ya abdi mah nuturkeun bapak teu bisa kitu sebadan aya rasul abdi mah jauh teh rasul aya nabi-nabi aya wali-wali abdi mah pan teu ka zamanan wali-wali sanga mah aya ulama-ulama kiai sia tahun sabaraha hirup sia ayo abdi mah tahun 2015 zaman saha sia zaman Ki Soleh sia ngadaekeun teh ka Ki Soleh kafir henteu sia Ki Soleh mah tuh ka ditu ka sorga sia nah sia ayo mata kayu bae geus kiai mah pokona bener untuk mau ceramah mah geus pokona ayo geus mah urusan ikhlas jeung teu ikhlas mah tah mangke ku mangke tah mah geus lah pokona ayo bae geus di partai anu di organisasi anu di pemerintah anu di pondok ayo we ceramah nyeramahkeun Allah abeh engke ieu kafir-kafir teu bisa ngahujah sakitu masyaallah kuari deuk ngahujah kumaha di Amerika masyaallah karim informasi tentang Islam luar biasa di Jerman informasi tentang Islam luar biasa di Moskow Soviet luar biasa tentang Islam bahkan gigih jasa di Uni Soviet ya deket kan ke Uzbekistan urang Uzbekistan mati baheula nya nama dakwah nu datang ke Indonesia ge Ibrahim An-Naqsyabandi urang Uzbekistan wali sanga urang kuari di dieu ge dang baheula komo urang Uzbek datang ka ayeuna terus mah mentak geus ngaharewas ka kula kiai kalau pengen tahu ulama yang paling istimewa di Moskow ada. Boh, suka di Moskow iya di Uni Soviet. Nanti saya ajak kiai ke sana. Masyaallah, aing ditembak wali. Di sana ada di jantung kota Uni Soviet Moskow. Di situ ada ulama yang sulit diketemukan. Orangnya orang Uzbekistan. Masyaallah karim. Banyak orang yang masuk Islam guys. Dia dakwah terus geus aya masjid di dinya anu ngarumatna masyarakat orang Uzbekistan ya Allah terus bae anu terus dakwah di Amerika mayoritas urangna urang Uzbekistan nu dakwah Suriah Uzbekistan di Amerika terus di Belanda nya nama terus bae dakwah teh ya Allah ya Rabb tetapi urang ge boga ye napas anu seger diakui di dunia dakwah Islamnya orang Indonesia sebab orang Belanda loba nu asup Islam karena dakwah orang Indonesia di Amerika ge sebagian asup Islam karena dakwah orang Indonesia termasuk di Jerman aya nu loba nu asup Islam dakwah orang Indonesia jadi aya orang Indonesia tetap juluduk tetap urang mana cenah teh kiai KTP na teh nyawa KTP na nu di Amerika urang Sulawesi anu di Jerman orang Jawa Timur anu di Belanda orang Jakarta ila lagah dia Masya Allah anu di Amerika tak orang Sulawesi pohara jasa dikagumi di Amerika orang Indonesia di Belanda orang Indonesia ya Allah di sisi lain orang Indonesia pernah mencuat dunia jadi vokalis di Belanda orang Lampung orang eta Maluku tah siapa tuh ya wali caritakeun lagu ieu si orang Indonesia emang kumaha kitu masyaallah urang kula lamun nyanyi gitu lagunya nah tuh bisa tuh siapa ngalahkeun ka aing ya nada naik nah kajo geus ganyi mah ulama ke bahasa Indonesia banding Inggris. Masya Allah. Eta orang mana? Orang Indonesia. Orang mana? Orang Lampung. Hebat dah. Nah, ieu mah kuari keur carita dakwah. Kajeun mah nu kos kitu mah ambalaya. Orang Indonesia mah jago judi sadunia orang Indonesia. Di Malaysia, Amerika eleh, Jerman eleh, orang Indonesia di Malaysia. Judi naon mali bejakeun nu bogana sa mali bejakeun di Malaysia ayana bupati ge sok dari itu segala gubernur kumpul-kumpul doang sekali-sekali lah judi Cina lobana Cina malu ambalaya di Malaysia di mana cenah hayu ge ka ditu naik tongkang kayak ngebebes ya ka ditu aduh Gusti Allah Indonesia dakwah lain lalagan Masya Allah hebat lamun baheula di Mekah imam haram orang Indonesia nu dipilih jadi imam haram teh minimal kudu hafal tafsir 3 berarti geus ti baheula kapan ti baheula Syekh Ahmad Khatib Syambas imam haram Syekh Nawawi baheula kungsi jadi imam haram kabelah dieuna
terus ya gitu Syekh Makmun Banten Soleh eta teh kungsi jadi imam haram. Kemudian Garut itu pernah jadi imam haram. Ya Allah ya Rabbi, lain letik-letik Indonesia mempengaruhi dunia dalam bidang dakwah. Kuari ge masih terus kita. Numadak lamun di Amerika tajauh ke Allah, teu bisa nyeun hujah. Teu bisa. Di Jerman kuari tajauh bawa pangeran Allah, disiksa bae tetep jana deuk berdalih kumage moal bisa. La yumkinuhumul ihtijaj bidzalik ma isyhadihim ala anfusihim bitauhid. Baheulana geus nyebut ketika ditanya alastu birabbikum qalu bala syahid. Mun kuari nyana pohoan pan aya kiai-kiai terus. Mantek urang kuari di satu sisi keur acak-acakan, di sisi lain saat acak-acakan nu asup Islam pohara jasa di Amerika, di Belanda, di Inggris. Lain lalagaan nu asup Islam. Bingungeun kuari. Kuari teh di bulan kamari bae, di bulan kamari di Amerika aya 3 gereja anu dibeli bulan kamari, 3 gereja dibeli dijadikeun masjid. Masya Allah eta kakak bulan kamari do. Encan bulan Ramadan. Ieu kakak sawal di Ramadan. 3 gereja di bulan Ramadan. Anu gereja-gereja dibeli dijieun masjid karena masyarakatnya geus muslim. Masyarakatnya geus muslim, gerejana dibeli dijadikeun masjid. Di bulan Syawal aya 3 gereja di sekitarna geus muslim. Mantak kuari teh dikhawatirkeun lamun Presiden Donald Trump wallahu alam cuma sakadar kasieunan wallahu alam ge apa yang terjadi ka ditu. Wallahu alam. Jak kuari ge anak buah Donald Trump teh ka urang tah. Si Haritanu eta teh anak buah Amerika. Danana langsung ti ditu. Sing hade teh sia nyana berkunjung ke pondok pesantren make sorban dibawa ke orang NU sing hade akidah awas langsung tama dana lagi di Amerika lamun hayang sabaraha bae nyana teh ada kristenisasi Indonesia eta mah urusan nyana urangna sing hade kuari eta sebagai utusan opat nu jekel di Indonesia anu nyekel de kristenisasi teh nyana mamalana useukeun nyana hayang jadi presiden. Ahok engke jadi gubernur, rencana bakal jadi wakil presiden. Deuk kumaha coba ayo mun dicarakel ku nyana deuk kumaha. Ngantak kuari berusaha coba menggagalkan. Eta kiai-kiai sok ngararomong. Bagaimana cejakna? Kalau ada orang Indonesia cuman enggak jujur, kemudian ada kafir jujur, mana? Kunaon milih kafir jujur? Bodoh-bodoh teuing, atuh dek jujur di mana? Puguh jada ka pangeran ge teh jujur. Jujur kumaha? Jada ka pangeran bae geus bari ngabohongan. Atuh komo deui ka urang. Desya. Teu mah kiai payah tah anu ceramahna maningan kafir jujur cegiana teh. Ya, jala mun deukeut aing pencit ku aing sia. Naon nu dipencit embe. Ya gua gitu, geus. Bantak kudu hiji-hiji. Maning kafir, maning muslim. Kitu milihna. Ulah dihijikeun eta 2 kata lamun ceuk ahli bahasa mah. Maning kafir jujur atau maning mukmin teh jujur eta ulah dihiji-hijikeun hiji-hiji maning mukmin maning kafir hiji heula ka mukmin kafir atau mukmin kakarak didinya lamun geus mukmin nah maning adil maning nu henteu karak kos kitu ulah dihijikeun maning kafir jujur atau maning ya 2 kata salah sia salah hiji-hiji kafir mukmin kitu heula mantak geus oyag-oyag Jakarta ulah kada jadi bahaya kamari ge kipu dulu bahaya pas dibere duit bahaya dak saya ada dak bahaya tah barang dibere deui lah sabado sararia sabado sararia nagara ieu dak lah horengnya mah geus bem tit bem ya ada hari tanu ya gula mangan sakadar ngasing hade bae ai urusan milih sabodo ngan sing hade teh akidah sih ada nyana orang kafir masa sih urang milu ka orang kafir aju boga nyana naon gara-gara partai Pirindo teh naon ngaranna naon tuh siapa nyaho asup meureun aing ge dibelok-belokkeun abes sia kos kitu tah maksudna kiai ada asup kadinya aya tuh dikeresek dikeronjo kiai geus asup ka naudzubillah min dzalik wa min dzalik emang cenah pan kiai nyawa
Kula kan sok ngobrol jeung inohong partai. Tak, seberapa partai? Perino kemana? Nunggu kunjungan kemana di Banten? Pesantren anu. Anu geus jadi PAC saha? Di Keresek aya kon. Masya Allah. Kok kiai bisa gitu sih? Kadahanan tasawuf mah anti ngadahar duit pamarentah atuh lagu laki lekos gitu. Eta kan dolun mudilun karena ya Allah. Si hade ye. Si hade nya anak urang pemajikan si hade. Kemudian si eta ulah, si hade. Si hade. Ai bapak mulai pikiran. Eta si bapak ada kos gitu bloon. Bapak mulai pikiran pan usaha jang saraya. Ulah asal duit bayar. Sekedar hati-hati jaga iman urang. Ulah datang ka engke dihijikeun di akhirat lantaran urang milih eta sigade. Jaga akidah, jaga lingkungan, jaga negara. Hubbul watan minal iman. Kangjeng Nabi kapan diusir ke Madinah? Begitu diusir ke Madinah, kemudian ke Mekah deui. Ceri Kangjeng Nabi. Kunaon cek sahabat cari? Laula ukhrajtu, lamun kuling teu diusir, lama kharajtu. Berarti naon? Di jero hatena cinta tanah air. Begitu Kangjeng Nabi ninggali Mekah, sok nanyakeun ka Kangjeng Nabi teh. Kumaha Mekah? Lamun aya tamu ti Mekah ka Madinah, kumaha Mekah? Kumaha daerah anu? Eta naon mantak ditanyakeun kumaha lembah anu? Kumaha bapak anu? Kangjeng Nabi selalu nanyakeun. Mun aya tamu ti Mekah teh ditanyakeun kumaha Mekah? Keuf Mekah? Cek Kangjeng Nabi. Ditanyakeun deui, kumaha wadi anu? Ditanyakeun kumaha kampung anu? Ditanyakeun kumaha bapak anu? Nah, ditanya sahabat tanya Kangjeng kok bake nanyakeun Mekah kuna laula ukhrajtu lama kharajtu lamun kuring henteu diusir moal kaluar teh Mekah kuring teh cinta Mekah lantaran aya Baitullah. Nah ieu keur carita Kangjeng Nabi cinta tanah air atuh urang ge pertahankeun tanah air mah nya kudu kafir cicek kudu jadi di dieu ngalalakon je sundatan lah tuh Masya Allah. Ieu mah jang dalil we ke di akhirat aing ge beusi ditanya ku Allah. Bajar aing satuju henteu Gusti. Saha caksina? Haji Makmun beres. Eueuh ngabesan kana. Teu bisa para saksi Haji Pendi mah nya mah. Ngabesan ka di ditu nganten teu deui. Henteu ke emang nya sinis bae ka aing. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. وَكَذَلِكَ sakumaha Gusti Allah ngajelaskeun merinci sakumaha tadi nufasilul ayati. Kaulan wa agung nafsil merinci kana ayat-ayat nubayyinuha mislama bayanal misaq sakumaha Gusti Allah nu dijelaskeun tentang perjanjian. Ieu teh lihat tadabbaru supaya malalikir para kufar kafirin anu geus jelas di negara-negara kafir komo di negara urang mah di negara Indonesia aya negara Islam lain ngan mayoritas Islam nu mantak lamun nyaritakeun tentang akhlak Kangjeng Nabi teh geus teu aneh di Indonesia mah sebab kiai-kiai teh boro-boro kiai artis ge ngadakwahkeun Kangjeng Nabi artis anu teu nyaho naon je di Bandung Kang Ibing be dakwah Muhammad ye di dia di Indonesia ka raja-raja dangdut dakwah niku mah Masya Allah haju lagu-lagu lagi deh lamun kurang didangekeun atuh lagu dakwah eta teh ya Allah ya Rabbi sok geura lagu daun coba lagu dakwah tuh sia mah ditanya kos kitu ngarti ayat henteu Masya Allah dasar ngahiji beureuh si eta. Nah iya supaya mikir geus ngadenge kafir-kafir waya di Indonesia mah sangat ngadenge. Lamun kamari ieu di Jakarta hampir huru-hara nu kukula dicaritakeun 2 tahun ka tengah ka tukang bahwa aya suara azan kemudian orang Amerika di dinya teh kitu memohon supaya jangan kedengaran pan malah digedekeun di Jakarta. Kamari terjadi kapan? Gara-gara suara azan. Teu bisa ditahan di urang terus azan terus gedekeun make sapeker habak jauh urang jeung ulah nu ngeunaheun sorana
abehnyana sebelen urang ge sebel tuh aya nu ngeunaheun urang ge sok ieu we gade ngeunaheun awat tuh budak azan hebat amat ulah nu ngeunaheun nu bok-brok bae meneng urang ge sebel ngadengeun asal ngeunaheun cicingna teh budak tapi deres jadi pan puyeng kabehan adzan mah kos kitu ieu adzan mah jelema azan setengah 12 ribut kabeh hoi datang ke demo can waktu berarti perhatiannya gede kan ketika azan jam 12 lewat 10 cara ricing bae nu demo nu datang mentak dianjurkan jam setengah 12 azan kabeh guys maksudnya naon keun ada remo kadinya kabeh salah waktu demo datang kadinya ji hebat oge cek urang teh di Indonesia masalah waktu bae ge demo salat henteu wa kadzalika nufassilul ayati kitulah sakumaha Gusti Allah ngajelaskeun sakumaha tadi perjanjian-perjanjian di alam arwah nufassilul ayati kaula nafsilkan ayat-ayat maksudna supaya mikir jeung wala'allahum yarji'un supaya kafir-kafir babalik tina kakupuranannya nyabut tina kakupuranana nyana jadi asup Islam patali jeung hidayah tadi masyaallah jelema-jelema gede nu di Inggris geus ada asup Islam di Amerika rupa di Jerman kitu kene wahara di Bitung budak sakola asup Kristen patur bae geus asup Islam kunaon di urang asup Kristen barang ku urang diperhatikeun hidayah innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha mahal hidayah mah nu bogana lain Kangjeng Nabi komo urang tetapi nu bogana Gusti Allah Subhanahu mudah-mudahan kafir-kafir berusaha asup Islam mudah-mudahan urang nunggus Islam diberi tegar Islamna urang anu geus tegar Islam mudah-mudahan diberi daek mantap ibadah ka Gusti Allah sehingga diberi tetesan ma'rifat sinar ma'rifat ku Gusti Allah hingga urang terasa jeung Gusti Allah Subhanahu wa taala wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atlafahu bagin ala adilin lan utawi barang kang ngarusaku ing ma sapa wong kang ing atase wong kang adil wa'ak suhulan sabalike itlah illam yakun fi kitalin ikulamun waranana ya itlaf ikut tetap ing dalam peperangan domina maka ketempuhan dia bagi wa illa lam yakun fi kitalin fala domina fi qaulin lan ikut tetap dalam qaul suwiji mautawi lapadiat manu ketempuhan sapa al bagi wong kang laju wal mutawilu bila syaukatin lan utawi wong kang narima nawil kalawan ora kagagahan mahyad manu iku ketempuhan yang mutawil
Waksu kabagin lan utawi sabalike mutawil iku kabagin kaya wong kang lacut fala yuqatilul bugata hatta yab'asa ilaihim aminan fatilan nasihan yas'aluhum mayankimun lan orana mataini lan ora merangan ya imam al bugata ing bugot malah ngutus ya imam ilaihi maring bugot aminan ing kang den percaya tur kang pinter tur kang nasehatan yasaluhum kang nakon ya aminan fatinan mayan kimuna ing barang kang sengit ya bugot kabeh fa in zakaru makalamun tur ya bugot kabeh mas lamatan wa syubhatan ing kazaliman wa kasyubhatan azalah makang ilangkeun ya imam haing mazlamah fa in asaru nu marawa kitab mangenaheun teu mawa kitab mananaonan mantaku naon teu mararondok atuh berloon fa in asaru magalamun tapi eta gara-gara narsi buku dunia haju teu kaburu mararondok ayeuna nazaru rarugi sia bakalna di akhirat bloon ayeuna nazaru ayeuna nazaru dina kitab bloon ada bain nazaru magalamun tapi abogat kabeh nasuhahu makana nasihatan ya aminan ing bugot sumazanahum ke bakal ditanya kunaon sia teu ngararaji teu mondok cenah bongan sibuk di pabrik sahanuni tahazub ka pabrik cenah aing mah sibuk jadi pemerintah sahanuni tah sia jadi pemerintah nuku aing dititah mangaba bener awak henteu aing jadi PNS berani nyogok goblok sumazanahum kita bae goblogan sagala sumazanahum beranian ya kitab ya sumazanahum atuh ali jeung kitab mah weuh uyuhan sia bisa ngadengekeun ge sumazanahum teu mondok teu naon ngadengekeun bahasa Bali budak uyuhan biasa di imah nonton TV maca koran kuari ngadengekeun ucapan wali waduh sesing jeleger atuh galedeg umazanahum gari-gari ngizinan gari-gari ngawruhakeun ya imam atawa ya aminhum ing bugot bil kitali kalawan dan perangan inis damalu magamni magalamun amri nyarantakeun ya bugot ijtihad maga ijtihad ya amin tawa imam zamibai wa fa'ala nan migawe ya imam mara'ahu ing barang kang micara ya imam ing masawaban ing bener sawaban ing bener kelompok-kelompok anu henteu sapagodos jeung undang-undang pemerintah pemberontak anu bergerombol nyieun kekuatan di sebuah negara ingat negarana nuturkeun aturan-aturan syariat
ngalaksanakeun undang-undang Al-Qur'anul Karim. Mun teu salat panggil nasehatan, teu nurut kana nasihat pemerintah, bunuh. Zuhur teu salat, asar teu salat, panggil nasehatan, ternyata nyana membangkang paehan. Wah, boro-boro masyarakat pemerintah ge ujian loba nu diparehan. Sepi negara. Zina, undang-undang di negarana mesti diranjam lamun muhson. Guer muhson had 100 rangka. Mabok panggil ku pemerintah. Kemudian sidang, ternyata bener nyana adalah mabok, jilid, maling, potong leungeun. Bupati eueuh leungeunan, gubernur eueuh leungeunan, eueuh sukuan, presiden manggeus kos bonteng bae meureun. Lamun dilaksanakeun undang-undang Al-Qur'anul Karim, mantak arbungeun make undang-undang Al-Qur'an, sebab niatan di jerona ge geus rek macem-macem. Urang mah anu niatna lurus mulus, teu aya maksud maling, teu aya maksud zina, teu aya maksud korupsi, resep lamun diterapkeun undang-undang Al-Qur'an. Sebab niatan dek maling, bagi jelema nu niatan dek maling moal satuju make aturan Al-Qur'an. Bagi jelema anu endek zina teu satuju make aturan Al-Qur'an. Bagi jelema nu dek ngalalaikeun perintah Allah salat misalna, embungeun make aturan Al-Qur'anul Karim. Urang mah lantaran resep kana undang-undang Allah hayang nerapkeun aturan-aturan Al-Qur'an di negara. Sebab resep urang mah damai, indah, hayang di dunia hasanah, di akhirat ge hasanah. Sesuai jeung doa Kangjeng Nabi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ketika Kangjeng Nabi menang memperjuangkan agama, khairul qurun qarni, terus mayali kabelah dieuna cek Kangjeng Nabi bakal timbullah sultan, amir, raja-raja jeung presiden-presiden kuari, terus diperjuangkan kunon muslim Yahudi maupun Kristen. Menang deulah nyana, bergerak deulah Islam setelah 500 tahun Hijriah. Menang deui Islam di zaman Wali Songo, sadunia Islam menang. Tidinya terus tekung sisa abad, maka runtuh kembali serangan-serangan non-muslim yakni Kristen. Terus sampai ayeuna urang terus tuh menang gerak seetik-etik aja. Asal ngomong-ngomong Islam kuari teroris. Asal ngomong Islam teroris. Terus we kadieuna beki parah dibuatlah sedemikian rupa ku Yahudi Amerika geus puguh nyana sorangan, dijieun urang diadu-adukeun. Iyalah kelemahan Islam. Dek bangkit deui, terus dek bangkit kajen goku wage atuh terus bae hayang bangkit ngan
encan dikersakeun ku Gusti Allah sebab engke bangkitna Islam mah ku Imam Mahdi. Ngan meureun moal haju langsung brek Imam Mahdi bae, tentu aya perjuangan memehna anu mengarah kana menyetujui Imam Mahdi. Kuari terus bae unggal negara membuat kelompok-kelompok untuk menguatkan Islam termasuk di Indonesia terus. Geus kitu bae terus moal eureun-eureun atuh ngaran-ngaran berjuang. Kuari mah di negara urang nu nagarana lain make syariat, make undang-undang Walanda. Antak baheula mah di urang aya nangka Walanda. Eta teh kabeuki urang Belanda. Antak lamun kuari jelema nu beuki nangka Walanda akur jeung si eta. Belanda eta. Eueuh, lain kitu lain sebab di Belanda eueuh nangka kos kitu. Oh, di Belanda kual kitu betah di di Belanda teh. Oh, nangka aya nangka monyet bade ditu. Tah jadi jada hobieun, jadi kuari dijulukan menangka Walanda. Di urang teh mengakar aturan Belanda lantaran nyana ngajajah 3 abad setengah. Terus datang ke ayeuna undang-undang Belanda anu dingaranan demokrasi di urang dijalankan. Ibadah nama urang ka Allah, kitab nama Al-Quranul Karim, perintah Al-Quran dilaksanakan, mengkerucut seluruh dunia menuju Baitullah lantaran etalah perintah Allah. Undang-undang di negara nama make aturan Amerika. Jadi antara kahirupan urang di negara Indonesia nu mayoritas Islam nyekelan Al-Quran jeung undang-undang negara berbeda. Pelaksanaan ibadah urang negara mah negara, padahal mah Al-Quran teh geus ngatur jang negara jeung agama ieu kitabna. Tetapi ternyata orang politik mah lain kos kitu. Untuk menyeimbangkan, maka dibuatlah negara urang negara demokrasi. Urusan agama aturlah ku pemimpin-pemimpin masing-masing. Kristen boga ketua na jeung kepala. Buddha boga pemimpin. Hindu boga pamimpinna, Islam aya pamimpinan. Sok agama kena lempang masing-masing, tetapi ketika kembali ke negara, ialah negara urang. Nu agamana naon bae kudu mengikuti aturan negara, Bhinneka Tunggal Ika. Bermacam-macam aliran, tetapi satu tujuan, ialah di negara urang. Jadi urang teh kuari teu bisa kenceng menyaritakeun Islam, sakumaha teu bisa kencengna Kristen sarua, Buddha, Hindu. Jadi di kelompokna masing-masing bae. Hindu di kelompokna sadaekna nyana, Buddha di kelompokna sadaekna, Kristen di kelompokna sadaekna, Islam di kelompokna sadaekna. Tapi ketika urang ka nagara, aya aturanana di negara. Ialah negara urang, negara Indonesia. Jadi demokrasi urang mah demokrasi terpimpin, teu akur jeung demokrasi nu aya di Amerika, teu akur demokrasi nu aya di Jerman. Demokrasi urang mah demokrasi urang bae, sebab mayoritasna Islam. Mantap di urang dijieun Pancasila, beda demokrasina jeung di luar negeri. Nah,
urang lamun nyaritakeun negara urang negara Islam lain negara demokrasi na akur jeung Belanda atau jeung Amerika henteu negara naon atuh negara Mandalungan Mandalungan di urang teu puguh di urang sebab aya toleransi saya nu maling teh anak tukang toge boluh ulah cenah ulah dibunuh asupkeun ka penjara geus pokona mah pokona ketok palu memeh jatang jelemana di sidang geus ketok palu teh lah penjara sabaraha tahun 15 tahun atau sapaehna geus lah emang kunaon sih sanajan disidangkeun ge jeung mare mere duit sebenarnya tukang toge atuh oh gitunya di Indonesia saya nu maling anak jenderal atur di luar ketika disidang ieu mah formalitas bae tenang bae sih kalem bae geus di negara urang atuh negara Pancasila atuh negara hukum pohara sidang 1 kali 2 kali ya masuklah penjara sajam 2 jam jelemana naik kapal di luhur itu itu teh nu kamari di penjara teh kok bisa naik kapal kalau ngomong sih di mana negara urang pan hukum di mana aya hukum hese negara hukum dengan ngaranna doang pibuktiuna nama koski bisa di lobi di urang bupati nu aturan ke penjara lobi jalan dapur henteu gubernur sabaraha nu kudu di penjara di lobi jalan dapur terjadi tapi anak tukang toge anak tukang tempe tukang beca marenyon beungeutna geus akur bae geus beungeut lain beungeut asli asupkeun ongkoh ka penjara ieu negara urang negara naon ieu kos kitu kanyataanana seperti kitu embungeun nyana teh ngadenge kos kitu tapi kanyataanna model kos kitu nuku urang karasa jeung kadeuleu kajeuna itulah ieu mah urusan dunia ieu ke terakhir nama geus kiamat parae dihudangkeun ti kubur digerokeun engke ku Gusti Allah cak Gusti Allah mana raja-raja baheula keur di dunia erat maju waduh RT geus ngagebeg bae aing nganas digaji henteu cak cara teh aduh aing boga wilayah sa RT ge geus RW maju waduh RW RK maju lurah lulumpatan cak malaikat ka mana ziarah moal bisa lumpat ka mana ge ieu geus dikubeng ku seuneu kabeh moal bisa lompat camat geus teu bisa lompat bupati mah geus ngomong maju blusukan maju ya ada geus raja geus Pak Harto geus Gus Dur pokona eueuh kecuali maju ditantang ku Gusti Allah limanil mulkul yaum nu jadi raja poe ieu sia baheula keur di dunia ngarasa boga wilayah ngarasa jadi raja kemudian undang-undang teh ku sia dijieun tapi ku sia dilanggar wari coba maju wah ditonton ku masyarakat wabeh neuleuh menuju ke raja-raja tinggal urang bae itu Jokowi kan waduh salah kancing walah itu siapa Harto itu siapa wah raya ka gubernur menteri raya KB bupati aya KB PNS ngabaris di hareupeun bu ditugangan bupati etalah pelaksana anu kuari nyana teh beuh ngaler ngidul ngetan ngolon asa jadi raja engke mah ku Allah bakal ditanya sabaraha tahun sia jadi raja sabaraha tahun sia ngalaksanakeun aturan-aturan
kumaha masyarakat sia diurus apa henteu kuari mah kuari muhahehe engke sia guys mulai nu selesai kuari mah jaga moal kebal deui jasa moal kebal deui bakal ngalengkah ka alam nu eta lamun teu ngararaji bakal pikuat dia teh kuari sangeunah-ngeunah nanya engke geura urang tongton orang bakal ngadadahan lurah dadah goblok sia urang mah geus boga bendera waduh bendera naon ge ISIS di akhirat geus boga rajeg bendera Masya Allah kuari ieu memilih jeung menentukan bendera na kuari lawang sorga jeung lawang neraka urang kuari nu milih lawang sorga kuari milih lawang neraka kuari entak ieu urang darariuk di dieu ieu teh keur milih lawang nyaho muka nyaho henteu jeung milih beherangan Allah karim bakal jasa ieu mah keur carita di negara urang mah negara model kos kitu jadi nu kurang dibahas sebuah negara nu undang-undangna make aturan Al-Qur'anul Karim tapi ketika orang menelusuri tentang satu ketuhanan yang Maha Esa dua kemanusiaan yang adil dan beradab 3, 4, 5 sila ia menang nyepot tina intisari Al-Quran hanya bisa diumumkan bahasa sebab tadi di demokrasi urang ulah neuleuh agama saja atau agama urang baik urang urusan ketika kembali ke undang-undangna ja undang-undangna ge rapih neuleuh ada ART na rapih jasa di urang undang-undang teh jadi kuari nu teu rapih ieu oknum-oknum pejabat na ieu mah ieu nu nyieun teu rapih teh ya Tangerang lamun rapih ngalaksanakeun undang-undangna jeung aturanana jalan moal aya anu gerenjal-gerenjul bahkan lapisanna ge lain make aspal bila perlu make perak make emas ge emang kumaha gitu Tangerang mah lain lalagaan duit numpuk sakit loba henteu sih sebenarnya udah badak karembung turun ketika geus jadi bupati naon eta tarariis boro-boro jadi bupati jadi lurah gembung turun gunana tiis karasana gujana penghormatan ti galer ti kidul kokocoran geus sadaekna pokona mah ieu kuari teh kuari simpenan bupati dolar teh beuh loba jasa urang lamun nyaritakeun kamari atut bae ge dolarna sabaraha wawan dolarna sabaraha eta teh dibangker dolarna ge ditenden dihandap bangkerna ge lain lalagan teu bisaeun budak leutik memukana sia mah seri bae maksudna budak leutik ge leutik ilmuna leutik watu eta teh dolar dihandap kuari keur mejeunna dolar goyang tepuguh 9, 10, 11, 12, 13 jelema nu baroga duit dolar simpen kunyana emang kumaha gitu urang bae ge hayang nyimpen duit atuh ka si eta kitu bae ukuranana bohong lamun bupati teu nyimpen dolar tek ceuli anjing aing ulah tuh hoyong dua-duana jelina ge pokoknya kos kitu bae seluruh ieu teh ya meunang ngalantik nyana make Quran ngalantikna siap ngalaksanakeun aturan jeung undang-undang untuk rakyat ternyata kos kitu tinggal tunggu tanggal mainna nah ieu mah kacaritakeun teh di sebuah negara kemudian aturanana make syariat
ternyata horeng negara tengah laksanakan syariat, maka masyarakat sebagian nyieun kelompok eta teh dibuat, terorganisir, dibuat satu organisasi, mungkin partai, make aturan-aturan Al-Quran anu dahsyat luar biasa pelaksanaan anak. Andai kata anu milu ka nyana ketika tengah laksanakeun aturan-aturan anak, nyana bakal mere peringatan, setelah peringatan kemudian sanksi-sanksina bakal dilaksanakeun. Nyana nyieun kekuatan, aya abrina, aya polisina, pertahanan dalam, pertahanan luar. Jadi di jero negara nyieun gerakan muncak urang mah di negara nyieun negara aturanana. Sebab naon? Negara nu aya aturanana teu sesuai jeung nu dipakakahayang ku masyarakat, maka nyana satungtung encan ngayakeun gerakan-gerakan makar terhadap pemerintah, antepkeun turika baik-baik aja. Bahkan undang-undang nu dijieun ku nyana nu leuwih bagus tibatan undang-undang pemerintah, sah cak agama bisa dilaksanakan. Jadi saksina sah, nu teu sah jadi saksi teh pasek. Sementara ieu mah leuwih bagus tibatan pemerintah. Atau andai kata jadi saksi leuwih mantep tibatan saksi-saksi pemerintah. Sebab pemerintah mah pasek, ieu mah nyana memulihkan aturan-aturan kitu Al-Qur'anul Karim. Jadi leuwih hebat. Sah aturanana, sah jadi saksina, nu teu sah jadi saksi mah pasek. Nu mantek urang guari lamun ditunikahkeun, kemudian saksina pamarentah. Asana setengah sah nikah. Bab teu sah kan disaksian ku jelema pasek. Sedangkan pamarentah teh kapan pasek? Sebab nyana henteu make aturan-aturan Al-Qur'anul Karim, pasek. Mantap kaju acak-acakan ge kuari. Mantap kuali mah kula ieu naon ngaranna Noel ka masyarakat di mana bae nikahkeun mah wayahna lah, teangan kiai nu jadi saksina, teangan ustad, teangan ahli-ahli Allah anu supaya anak ieu ulah terbengkalai. Masya Allah disaksian cenah ku guru sekolah. Guru marah je kiai cenah sombong amat, lain sombong ka dieu sia disoekeun hulu sia poe sia. Emang sia teu pasek kitu. Pan cenah kiai nyebutkeun pasek, kapan kula cenah pasek di mana? Ai sia unggal poe eta ngajar neuleuh beungeut bikam goblok sia. Pasek sia. Unggal poe kapan neuleuh murid teh sia tah, unggal poe sia nganjang resmi eta ngaranna. Pasek eta ku sekarang itu. Tuh, terus di negara dan mantap ge. Urang teh bangun bangga jasa nikah disaksian ku bupati. Eta teh lamun ku nafsu mah bangga, boho nikahna disaksian ku bupati, nikahna disaksian ku gubernur, tapi kiai mah ceurik hatena. Kok ngarasa bangga ku blon-blon teuing sih. Ieu mah urusanana agama. Lamun secara administrasi mangga bae saksina bupati, saksina gubernur secara administrasi, secara pengesahan nyana nyaho kasarat jeung rukuna bisa nyaho, tetapi nyana pasek. Ulah nu apik mah geus kiai bocona teh mah ngalakukeun kiai bae ka dieu sia yang ditelu sia keun. Keur diba bener sok ararese jasa mah budak. Ieu teh supaya anak rapi lahirna, supaya bagus, supaya soleh kaditu. Ieu masjid saha nu neruskeun, ieu mushola saha nu neruskeun bakal atuh di pertikahan mah supaya rapih bae. Entek baheula mah loba anu gregeteun ka kula teh kunaon sih cenah ari saksina administrasi mah tah kajeun sia teh tapi pengesahan mah ieu loba anu ekstrim ka kula barang kamari dibahas di bab nikah tah kanyahoan teu meunang pasek saksi nah tukang main bola pakai saksi blon itu salametkeun anak urang ye sing ade ji di akhirat pan urang ngeunaheun jasa bapak urang emak urang pamajikan anak incu
aju ka sorga kabehan kan indah jasa urang kumpul di sorga mana anak itu mana icu itu ayah anak nu hiji ka mana nyana mah ngagejebur bah ya, emang kunaon pan nyana jadi PNS bah jangan ngagejebur tepat orang sedih lah kos gitu sedih je Masya Allah ulah datang ka ngagejebur supaya saralamet kabehan. Nah iya di negara aya kelompok pemberontak hartina pemberontaknya nanti nuturkan karena aturan-aturan pemerintah numantak nuturkan sebab pemerintah nanti make aturan agama teu make syariat nyana leuwih ekstrim terhadap syariat terhadap Al-Qur'anul Karim yeunlah aturan leuwih hebat kekuatanna lah aya di nyana. Nah kuari wa ma aslafahu bagin ala adilin naon bae nu dirusak ku pemberontak baik awak maupun harta dirusak ku nyana ta ieu kabeneran ieu mah kieu harta atawa jiwa nu dirusak ku pemberontak tersebut tetapi nyana sabenerna mah teu bagus ieu ngarusak anu adil atawa sabalikna nu adil ngarusak anu teu adil cuma ieu mah hanya perorangan sebabnya nanti gerak sebenarnya mah henteu nyieun makar terhadap pemerintah hanya kelompok-kelompok kecil perorangan anak antara kelompok pemerintah jeung kelompok bagin bugot tetapi ieu mah unsur kecil dirusak kunyana nah ieu tetep kena sanksi ilam yakun fi qitalin lamun lain terjadi di peperangan tetap domina ieu mah katempuhan kelompok bugot kelompokna peroranganana aprodna pardunna nyana ribut jeung kelompok pemerintah kemudian ngarusak jiwa misalnya harta misalnya tetap kena sanksi atau kelompok pemerintah tapi lain atas sama pemerintahna personil peroranganana masyarakatna ribut jeung bugot kelompok bugot kemudian ngarusak kelompok pemerintah ngarusak ke kelompok bugot tapi personilnya peroranganana sampaikan ke jiwa rusak atau harta rusak tetap domina katempuhan sidangkeun kelompok tersebut maka orang personil tersebut maka sesuai jeung aturanana kenakeun sanksi wa illa lam yakun bi qitalin lamun lain nabi isbat berarti lamun terjadi peperangan fala teu kudu kena sanksi lamun terjadi di jero peperangan mah andai kata kelompok bugot kemudian menyerang nyeunlah peperangannya aya tuntutannya nu bantak perang teh lantaran iya pemerintah teu ngalaksanakeun undang-undang misalnya teu ngalaksanakeun undang-undang Jumat teu ngalaksanakeun undang-undang berjamaah eta kan nu dipermasalahkeun teh teu ngalaksanakeun aturan-aturan zina oh iya masyarakat zina henteu dikenakeun sanksi sih maka diseranglah ku kelompok bugot ieu teh nyerang maksudna ka pemerintah supaya pemerintah merubah aturanana nu tadina teu make aturan Al-Qur'an supaya make terjadilah peperangan ribut aya nu terbunuh masalah terjadi baheula perang Jamal terjadi baheula perang Siffin kelompok muslim jeung muslim ijtihad masalah tuh kos kitu wa fi qaulin yadbahul bagi cekaul mah tetap katempuhan bae kelompok pemberontak walaupun kelompok pemberontak teh anu adil pemerintah anu teu menegakkeun keadilan tetep bae sebab menurut cekaul dhaif mah nyana ngarusak tatanan negara
anu di negara eta teh kudu aya kitu naon ngaranna kudu aya ketentraman ulah bergejolak kan teu lamun bergejolak negara urang kamari ieu kan teu puguh bergejolak mulailah lantaran geus siap kadeuleu bakal gerak anu besar-besaran. Nah kesieunnan kumaha ieu di lobi lah mulai di DPR jeung di MPR teh ayalah celah-celah ku ari kakara hasil lobina sekitar 5% mah geus ayalah untuk membangun bangsa jeung negara Indonesia sangkan ulah carut marut kakarak mulai sekian persen untuk mengarah encan deal 100% kakarak mengarah kita satukan visi dan misi ulah sampaikan ka ieu carut marut keur digodog ku ari deka mana arahna ieu negara naon ieu nu bakal dilaksanakeun wari can aya pelaksanaanna di negara tunggu 1 bulan kuari keur dilobi heula kakarak mulai aya lah celah-celah untuk menyatukan visi dan misi sebab naon sebab ditinggali di berbagai provinsi ieu geus lain lalagaan bakal gerak gede-gedean nu dikhawatirkeun ieu lamun pemerintah tetap kieu bae sementara masyarakat atas nama masyarakat gerak ieu nu dikhawatirkeun teh korban jiwa nu teu puguh teu karu mahasiswa jadi parae teu puguh teu karu masyarakat jadi pae buruh bakal nganu bakal berontak ya sama buruh lantaran per detik ieu can di urusan buruh teh nya nama mun titah perang siap jasa geus kayen pae geus sebab nya nama kuari geus rasakeun pae enggak siap. Nah lobby mulai aya sekian persen kakarak mulai aya doang ieu naon ieu perlu ketentraman di sebuah negara. Coba kita bahas aya ikut campur tangan luar coba aya coba tangan-tangan luar anu bakal menghisap tentang Indonesia ketika aya ieu kumaha ieu apakah nu baheula keneh apakah nu anyar nah ieu kumaha coba mengantisipasina kuari keur dibahas soal dalam negeri mah gampang tetapi ieu campur tangan luar anu luar biasa urang nu boga batur nu menikmati ieu nu keur dibahas tapi kitu mah di urang-urang keneh atuh babari tah mah ieu aya apem sabaraha ieu aya apem ieu sakieu ieu sakaranjang jelema aya sabaraha ieu jelema aya kabagian teu mun dibabagi hiji henteu urang babagi 4 yuk hiji apem belah opat tah ieu masyarakat nalegeun masyarakat ieu langsung macam-macam penting urang bae geus rapih geus atuh bisa gitu kan di Indonesia mata lain seuri sia kunaon sih heran aing mah kos gitu di negara urang mah kos gitu geus kos gitu tapi ketika aya tangan luar ikut campur di urang ieu kan belu lah bahasa Inggris belu tah belu kan urang eta urang nu boga nyana nu nyokot urang hampasna kan senep kana aja jantung ieu nu keur dibahas asana mun ieu teu rapi ngabahasna bisa terjadi lamun ieu rapih karang namun ieu teu rapi geus cilaka ieu mah kos kitulah di urang teh aya hasil bumi luar biasa geus puguh besi geus puguh logam geus puguh kitu minyak uyah dan lain sebagainya emas nah tetapi nu menikmati batur boro-boro di sebuah negara ieu urang boga imah bae ge kemudian urang cicing bae motor urang dibawa ku batur aya anu stres jelema motor dibawa ku batur ieu mah kan negara emas dikelola di kapal geus jadilah emas dibawa ke Amerika urang nempo bae kieu saha nu teu urang jajantung ieu mun urang nyaritakeun negara secara nasional. Nah, kuari aya kelompok nyieun kekuatan, kemudian nyana nyerang ke pemerintah, terjadilah adu kekuatan. Tentu bae beureun, ieu aya abrian, ieu aya abri, ieu aya polisian, ieu aya polisi, angkatan laut, angkatan darat, angkatan udara, aya ribut. Ayalah terjadi pembunuhan. Nah ieu mah teu dikenakeun sanksi. Sebab nu ieu
endek ngabangun syariat nu ieu mempertahankan kesatuan bangsa jeung negara tapi di atas syariat kakarak eta mah ijtihad kan asupna geus masalah. Tapi lamun terjadi di negara urang kumaha cenah kieu mun terjadi di negara urang wallahu a'lam bissawab. Ente cenah mah yang jelas bae wallahu a'lam bissawab. Ente cenah kieu cuma sia mah teu ngadenge. Wallahu a'lam atuh negara urang mah tadi geus dibahas kos kieu. Ngan untung bae aya nu daekeun jadi pamarentah sakieu geus alhamdulillahirabbil alamin. Pamarentah saha anu mangnyeunkeun KTP, saha anu mangnyeunkeun SIM, saha anu nguruskeun SPPT. Nah iki geus alhamdulillah jang penataan sakadar hirup salila hirup di dunia. Urang aya nu daekeun eta ge geus alhamdulillahirabbil alamin. Lain daekeun buku paronjang-ronjang kiai. Sabodo tah urusannya na ieu. Ja santri mah mungkari mun ditah jadikeun bupati jeung moal daek santri. Moal daekeun Ki Pudoli misalnya ditah jadi bupati moal daekeun sebab naon teu boga ijazah. Saya nunduk ngajadikeun ongkoh deui. Wal mutawil bila syaukatin yadmanu anu nyieun rancangan-rancangan untuk merubah tatanan negara poin anu teu dilaksanakeun ku negara tetapi nyana teu boga kakuatan. Jadi ieu mah mun ceuk bahasa sompralna mah gede kahayak teu boga kakuatan. Mun ceuk bahasa sompralna deui mah ieu teh kitu ambek nyedek. Naon tah kadituna? Tenaga kurang. Ieu kos aki-aki. Aki-aki geus bubuka, geus kabeh. Nyana geus geus perasaannya aya di surga Firdaus. Biasanya teh ternyata cak pamajikan agak ulahan teman-teman atuh emang konon eta teh hudang ka. Atunya ge sadar ieu sial jasa cak kena kieu untung nama di kamar ngarokok bae. Teh eta ngaranna ambek nyedak. Aduh, insyaallah iya geus tanagaan eta kan kos kitu tak boro-boro merangan pamarentah ieu nyana hayang ka pamajikan ge kos kitu tah tungtung namanya ngahaneng bae di luhur kasur ditoelan ku nyana kieu cak pamajikan naonan ka aing lah cek nyana tanaga eueuh dongkrak antik teh hudang atuh yang diteu atuh ai cek nyana teh atuh kitu ge ya kami ngan getek doang cek nyana. Lah jadi segala tutup geus beres. Tah eta tak aki-aki teh kos kitu. Nah ieu ge cacak-cacak eta aki-aki haja perorangan eta mah. Komo ieu atuh deuk merubah tatanan negara teu boga kakuatan. Maka wal mutawil bila syaukatin jelema anu neukna wil aturan-aturan syariat merubah tanpa aya kekuatan kemudian terjadilah makar aya nu dirusak yadmanu atunyana katempuhan wa aksu kabagin sabaliknya geus sarua kos bagin bae ti pihak pemerintah langsung nyerang tetep ieu ge sarua aya sanksi sebab naon teu boga kakuatan masalah. Teboga kekuatan makan lain kudu dipaehan tangkep cicingkeun geus okos perang aki-aki atau nu bengek ulah ditembak kayak pae sorangan teh mah kos kitu mah perang dudu kaluhurkeun bae senjatana dudu nyana di dieu dudu adu ye kunaon adu-aduan aing mah nembak ke kaluhur kitu ge asa ka hulu bae sakjana dudu teu kebal golepak bae sorangan. Balap lompat orang jeung aki-aki atuh teu kudu di naon kudu kan teu kudu dibandingkan ku nyaan
Atuh ayo bae deg 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 ayo ke deg 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 ayo ke terus deg 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 ke datang kan itu pae sorangan. Tak kuari model di Indonesia ya. Mahasiswa anu terjadi baheula di Trisakti. Dot, tembak, sanksi. Sebab naon? Hanya sebuah mahasiswa. Kekuatan teu boga naon teu boga. Hanya punya keinginan nyana anu tulus. Anu nyana geus dididik di universitas tentang politik, tentang ekonomi. Hayang merealisasikan nyana kan anak muda. Kemudian ku pemerintah teu dihargai, malah ditembak, kena sanksi. Di dunia nyana kuari diantep lantaran asanu aing ieu nagara Can selesai. Di akhirat bakal diselesaikan. Di akhirat bakal diselesaikan. Emang kumaha? nu teu boga kekuatan ulah make senjata Tangkap nyana, cicingkeun, antepkeun. engke ge nyana ngahanju-hanju. Nyaon teh sia ngahanju? Eta bahasa Jerman ngahanju tah. Hartina kahayangna gede, Antepkeun, bere dahar, bere nginum, sapoe, 2 poe, ulah diomongna naon, 3 poe, 4 poe sadar sorangan. Oh ternyata orang gagah negara urang kekuatanana. Teu bisa kukieu orang negara urang teh. Ternyata orang lain lawan, aya angkatan darat, laut, udara. Aing mah hanya sebuah mahasiswa, hanya seorang mahasiswa ngan boga kahayang be aing mah ieu nagara ulah kieu-kieu teuing ke sadar sorangan seminggu nyana geus di polsek lah, di polres lah, dibuyeuh heulanan sadar nyana. Ketika sadar sia kumaha kuari lah balik bae lah aya sia kahayang ieu kuari ngarobah nagara aya yang hayang we ngeunjah orang kos kieu geus balik mana naon lain kudu ditembak. Nah, nuantak sakadeung kapakeun sakapa mah hayang jadi presiden urang maksudna. Hayang eta tah ulah kos kitu tah. Udah sampai terjadi jiwa, awas. Ieu ulah sabaraha teu sapira manusia teu kudu ditembak. Amankeun, beres, tang rangkepan. Tuh, sapoe, polsek di Polres sok tumpukeun dirinya. Engke ge eureun kahayangna. Nyana geus nyahoon ternyata Indonesia boga kekuatan anu luar biasa. Teu bisa ku kieu horenganan. Nah, kahara. Tuh, ketika ditembak di Indonesia karena nyana aya sen di kepala negara tembak di akhirat engke. Emang ngeusan kitu ye encan. Kuari mah hanya pelaksanaan, di akhirat yaumul jaza. Pembalasan ke di akhirat. Antepkeun coba ke di akhirat bakal kumaha? Masya Allah, mantap. Polisi paling bingung ketika aya gerakan-gerakan di Indonesia model gitu. Sebab naon? Polisi kapan jadi benteng na? Ketika aya instruksi tembak, nya ge bingungin sebenarnya mah. Embungin polisi teh, tapi kan ieu instruksi. Nah, engke pan urang geus ngabahas kamari nu boga instruksi saha? Anjing. Ani cek polisi abdi mangan sakadar instruksi Gusti titah nembakeun teh. Itu dikenakeun pan abdi kumaha dikenakeun pan pae. Geus atuh geus. Sia pemimpin si anu instruksikeun si itu RI1. RI1 melalui panglimana jenderal anu. Sidangkeun ya. Itulah nu ngagejebur ka neraka. Aya abdi sia mah di sisi bae nerakana. Aduh, sakit. Atuh Gusti sisi ge neraka-neraka keur tuh. Aing ngarti mah sia. Masya Allah. Encan anggeus di Indonesia encan anggeus. Tak aringgis jasa. Fa in zakaru madlamatan aw subatan. Kemudian wala yuqatilul bughad tatayabasa ilaihim aminan. Ulah waka nyerang pemerintah, merangan kelompok-kelompok bughad, ulah waka sehingga ngutus heula pemerintah teh seorang utusan terpercaya untuk melobi, terpercaya, pinter, pandai menasehati untuk menanyakan mayan kimuna naon nu kumanehana teu dipake karesep. Setelah teu dipake karesep, penyangkalan tersebut
tanya coba alasan-alasan anak. Silakan. Kelompok Bugot aya di daerah mana? Kemudian saha panglima anak, saha gitu pemimpinna. Ngutuslah pemerintah seseorang anu terpercaya, cerdik, anu bisa ngalobi, langsung datang, set duduk bersama. Saya adalah utusan pemerintah untuk menyatukan bangsa, negara, dan syariat. Karena sudah terlalu kelihatannya kelompok-kelompok Bugot ini terlihat sudah keterlaluan, tidak mengikuti aturan-aturan dan undang-undang pemerintah. Maka marilah kita samakan visi dan misi. Coba terus jelobi naon sababna ieu sampikeun ka nyieun kelompok, kemudian kelompok tersebut sampikeun ka boga kekuatan. Coba tanya naon sababna yasaluhum mayan kim, naon coba poin mana ieu anu kira-kira teu satuju. Saya makanya membuat kekuatan di negara ini karena pemerintah tidak melaksanakan undang-undang syariat. Di antaranya pemerintah kalau ada orang yang nyolong, maling, korupsi dibiarkan. Maka saya benci dengan aturan-aturan pemerintah yang tidak melaksanakan undang-undang korupsi. Hanya ada di sana korupsi, kolusi, nepotisme. Itu yang akan diberantas, tapi kenyataannya tidak ada. Maka kami membuat satu kekuatan untuk melaksanakan undang-undang tersebut. Karena pemerintah tidak melaksanakan, kami akan nyerang terhadap pemerintah untuk menundukkan pemerintah supaya pemerintah mengembalikan melaksanakan undang-undang tersebut. Ketika pemerintah ngerasa salah, aya kazoliman, tinggal nungalobi, datanglah ke pihak presiden, duduk bersama dengan para menteri. Didinya aya MPR, bahas coba di meja MPR di DPR pusat, kemudian dihadiri oleh penggede-penggede negara bahwa kelompok itu teh nu matak nyana nyeun kekuatan karena horenganan urang teu ngalaksanakeun aturan-aturan anu geus disetujui ku seluruh masyarakat. Karena urang henteu ngalaksanakeun aturan, maka nyana ieu keheul ka urang. Coba urang bahas. Andai kata iya, tinggal dileungitkeun bae atuh kesalahan-kesalahan nu aya di pemerintah. Jika orang lamun kos kitu tadi pemerintah geus loba jasa salah, Pak. Loba jasa salah. Nu mentak urang teh lamun aya kelompok-kelompok anu kadeuleuna ekstrim terhadap pemerintah rada pantes sabenerna mah. Sebab naon? Undang-undang teu dilaksanakeun ku pemerintah. Ieu mah keur carita di negara syariat. Wari di negara urang kos kieu ye lain syariat kumaha tak kiai wallahu a'lam. Ieu teh cenah mah pangmecahkeun wallahu a'lam. Henteu deui ya pas ya ku inget. Teu sabaraha jauh sabenerna mah. Ja aturan-aturanna meunang nyieun meunang digodog di DPR. Kemudian dibawa ke pusat. Kemudian dibahas di MPR, memeh negara pemilu teh geus dibahas heula di Senayan rapi ketika pemilihan umum ngadirikeun RI 1 nyana teh undang-undang untuk melaksanakan geus rapi sebenarnya mah. Komandeg ada apa di dalamna? Da ieulah kemandegan di negara nu teu leumpang aya naon, silahkan dibaca ku masing-masing. Urang mah teu nyaho mandeg teu nyahonan teu. Naon sebabna? Karyawan lain, PNS lain, gaji teu beunang. Itu teh nyaho kamandegan belah mana teu nyaho. Perpolitikan teu nyaho, perekonomian teu nyaho. Tapi nu nyaho mah ku ari teh waduh, keur berat teh lain berat belah ditueun berat. 2 kilo teh berat ka ditu. Masih naik becak keneh ka ditu. Jauh berarti. Nafain zakaru madlamatan, namun bogot jaritakeun tentang kezaliman, tentang kesubhatan azalaha
legit kena tuh fa in asarru wallahu a'lam.